Heueuh eta mah tadi sancan akang ini kawahangan. Ayeuna mah beda deui atuh sia teh Iteung. Oh, lamun kitu mah berarti si Abah teh teu nanggung dosanya, Kang. Lantaran ngabongkarkeun rahasia Akang. Weh, ngona we ngabangus teh nya angger atuh nanggung dosana. Emangna maneh daek nanggung dosana Iteung? Allahu Akbar. Yo Iteung, abah maneh mah dosana lain ka urang, tapi ka Gusti Allah. Ku sabab abah maneh geus ngalanggar sumpahna ka Gusti Allah. Ari maneh nyaho teh itu? Nah, Gusti Allah teh apa atuh, Kang? Ih, Tah kitu mah maneh geus bisa ngabayangkeun meureun kumaha jelema nu geus ngalanggar sumpah ka Gusti Allah. Ih, akang ge sieun. ih, nuhun Kang, kabayar bakal cilaka dunia akhirat eta hukum Allah anu bakal datang ancam si Abah. Gusti, karunya si Abah, karunya. Ya enggak saya buru baca. Di semenjak kejadian eta Di mana mana? eta nu ieu. Baca lanjut. Di semenjak kejadian eta loba jelema anu meta cai eta kasih kabayan. Kabayan beunghar ku sabab eta cai teu dibere secara gratis. Marayar eta teh. Mayar. Terus Teu aneh mun ayeuna di imahna loba anu rubah. rubah naon masalah jika kumaha rubahna? Jika TV gede bagong. Emang saya TV Eta baheula. acan pohonnya eta jika eta manukna gede Oh, bagong. sejambrong. Namuhun di hiji poe aya opat pasien manehna anu geus karesel nungguan manehna lantaran tos leuwih ti 5 jam anjeunna narungguan si kabayan. Bisa teh sih maca teh. Bisa apunten teh rada bibir biasa ya. Di dinya aya 3 lalaki oge hiji awewe. Enggak. Biasa. Nah, dia ku aing handphone balik cuma maca ngerakeun. Ih, ayo kesal dah. Beladar na atuhnya. Kita tadi nungguan 5 jam. Salah imah jadi nate. Sabar ya teh. Sare kene panggilin teh. Sare. Ini yang mohon sare anjeunna. Sare, tapi lain sasare-sare na ieu teh. Nyaho atuh eteh anjeunna mah da beda jeung arurang. Arurang mah sare teh nyaan sare bari jeung ngadahdir. Sip. Nya naon bedana atuh jeung anjeunna? Nya beda atuh eteh. Ye teh dengekeun. Jelema anu darajatna sarua jeung wali, laku lapahana ge sekatebak. Cek batun mah nya nempona teh mainna sapopoe sare. Jeung deui anjeunna sapopoe sare di wahangan bari ngeukepan dengkul. Basa kamari ge saya ka dieu teu bebeunangan. Teu kusabab sapopoena mainna sare. Oh, jadi si A teh terus dua kalian ka dieu? Muhun A, Di mana itu si A? saya di Cibangban. Oh, caket kene atuh. Abdi sareng si Eteh di Surade. Mangana berabe lamun ayeuna ka dieu teh teu manggihan anjeunna. Dari pokoknya abdi atuh eteh. Abdi melakung tebit ya asal ti eteh. Nah, aku naon kitu, A? Ya abdi mah ti Ciamis. Di Ciamis. Eta teh Nuhun, teh abdi di Ciamis. Ciamis. Eta berarti geus aya nyarahon berarti dia teh aya jelema sakti. Nuhun da di ditu ge tos kasohor atuh. Nage manusia eteh. Mun aya carita nu teu umum, bibir teh asa arate. Tanu saja lamun teu dicaritakeun mah. Boro-boro akang anu di Ciamis teh. Saya kamari ka dieu jeung babaturan saya. Eta ge memenage teu bebeunangan. Aya nu di Sukabumi, aya nu di Sumedang, jeung deui aya nu ulih ripuh, Kang teh. Di Jawa Tengah.
Eta nu paling ripuh. Tebih ka dieu teu bebenangan. Ceu pisan itu mah Kang ribu atuh. Ya kubu atuh eta mah tebih pisan. Tapi aku mah cenah cek jelema anu pernah ka dieu aya khasiatna teh eta teh. Aya teh. Tetangga saya kamari ka dieu geus kedatangan kedua kalina. Manehna dipercaya. Modal usaha nyinjeung kuno loba duit di lembur. Jeung deui teh usahana teh maju, keren teu. Oh, pan eta mah masalah dagang, kumaha masalah nu sejan aya teh. Cek abdi mah eteh dina masalah syariat mah eta mah tergantung kumaha keyakinan urang. Lamun urang yakinnya bakal hasil meureun. Leres pisan, satuju pisan saya mah da. Tapi yakin pasualan yakin eta teh yakinna ka saha? Nah, eta yakin urang karena cai syariat anu bakal diterapkeun ku anjeunna. Jeung ka anjeunna oge urang kudu yakin. Mun saya nya teh saya lebih percaya ka Gusti Allah. Gusti Allah nu Maha Asih. Tapi pan urang ge hayang meureun teh saeun geus dibersihan kokotan urang teh hayang meunang teh doana Gusti Allah. Mun hayang sagada dijabah meureun doa-doa urang teh. Jadi, nu penting mah urang datang ka dieu teh lain ngan saukeun narima cai syariat eta, tapi supaya dipangdoakeun ku anjeunna anu geus bersih tina itu ieuna. Tah, eta pisan teh. Emang si A bisa nyauk itu di mana carana? Kan anyar mendakan agak ayeuna meureun. Pan tetangga saya kamari ka dieu. Sangajan saya teh kapanggih, saya boga sangkaan cara nulunganna kitu. Oh, bener. Itu si Akang. Kang. Aduh, icai beak. Para candi ganti. Bener-bener si Ipeng yuk. Kabarnya, Bro. Indung siang rada kitu, rada uhan. Tuh. Aya semah sarua rada arauhan tah. Sabarnya, kabaik ngajar ramper marang heula. Giliran saya, Nak. Saya Kang. Ayo, masuk, Bro. Buat tayangan main datang tadi. Iya Kang, saya kan tos lami udah di kantor kecamatan anu di Lembur. Tos 10 tahun Kang. Ngan saya teh hoyong meureun Kang, ditaikeun pangkat saya teh. Tos lami Kang. Coba bingung teh Kang, misalnya teh ku sabab saya teh tos pulkan Kang. Anu dilakonan ku pangkat saya lainna teh. Emang pangkat naon nu ayeuna kumaha digawe teh? Tukang bebersih Kang. Tuluy. Hayang gawe pangkat pos kumaha tuh? Sekretaris camat Kang. Hah? Sekretaris camat. Sekretaris camat. Mumpung Kang. Aduh, hari sia boga kahayang teh. Menit teh ilik jeung kaayaan. Ketiasanya Kangnya, mustahilnya Kangnya. Is, tenang lah. Teu aya nu teu mustahil di dunia ieu. Angin kawasatnya Allah. Ya, yang penting mah maneh kudu loba ikhtiar. Kudu loba ngadoa. Ya, Atos Kang ngadoa entos, ikhtiar entos, tapi kayak hasilnya bingung saya Kang. oh gitunya. Ari gitu mah berarti lain doa maneh teu dikabul. Tapi awak maneh nu kotor. Mangkana saya kadi teh Kang, yang minta pangyariakeun ka Akang, yang dibersihkeun karena awak abdi tos kotor ku alam dunia. Oh, gampang eta mah gampang. Mau botol maneh? Aduh, tinggalna Kang. Kebiasaan tamu teh. Kadang orang jampe we cai. Ya, hidungkeun. Jeung ngabersihan awak maneh nu jero. Lihat nya Kang nya. Sok mangga. Kang Ika, Naon ieu? jangan si Jambrong. Mana boga ongkos teh jeung bayi. Aya ongkos aya. Iya, Bang. Lu bener ya teh. Aya, serius aya. Ikhlas maneh. Ikhlas Kang, ikhlas. Ridho. Ridho Kang Ridho. Yang geus atuh. Cik kita enggak balik. Ya.
mudah-mudahan kayak ente ku akan pikiran nya Ya. sok mangga wih Atur nuhun Kangnya. Mangga, Kang mangga. pasihan cai syariat ya Kang ya. mangga mangga Assalamualaikum. mangga Sampurasun. sampai Aman pokoknya mah jeung si Akang mah. Wah, Yang penting marawa amplop. Marawa teu. siapa Bener, tadi? apalun. Aduh, punten ya. Saya buru-buru diminta ku si Akang. mangga cobain. Naon maneh nepokeun urang? Ah, Kotor ta. kok. Sampurasun. Rampes. sok kade ayeuna Urangan yuk. Ayo orang duaan da urang mah dulur ieu. Ayo. Ayo urang. Wah, nih lu adi mah Ini abdi sareng awak abdi. oh gitu sok mangga taipinya calik-calik sok mangga Oke Kang, mun itu Kang ada di sini riosna gitu. oh dak teh mana yang di luar dak jore saya Kang. mun sok tunggu di luka itu Oke, siap Kang. Siap Kang. aduh pawai sok udah omongkeun enak Atur nuhun Kang. Kieu Kang, sarga teh sabanama konglomerat, bisnis tidieu sukses. Pokona mah beunghar lah. nah ada tuh gitu mah terus aik naon ya tuh datang ke dieu Masalahna kieu Kang, abdi teh tos 24 tahun raradi sareng anjeunna. Timimiti manehna balangsak nepi ka ayeuna sukses. Salah sahijina abdi nepi ka banda beak ludes. Ngabelaan jang manehna supaya manehna sukses. nya alus atuh gitu mah Alus banget sih ya. Pan pugu mainna teh arek boga niat dikawin jeung awewe nu montok, lebih geulis. Ning lebih bahenoa. Siapa di abdi? wani kain goblok Astagfirullahaladzim. Abdi teh emosi. atuh geus kieu aduh rieur ya maneh geus mah geulisnya bahenol deui montok deui aduh anjing bisa-bisa ieu mah maneh ieu mah dicari kesalaki maneh gas garing ya ya ingat dia mah dengekeun moal aya nu mustahil dunia ieu lu geus kajadian bisa kena dirubah ku diri orang sorangan ya asalkan maneh da bisa ngarubah kumaha carana supaya salaki maneh teh bogoh di ka maneh resep di ka maneh nya atuh manehna atuh ciloba dahar me gendut me saci me bohale ya Jadi akang teh tiasa nulungan ka abdi supaya cara abdi teh tong jadi kawin jeung awewe eta. geus insyaallah kurang diusahakeun tuh berat ieu teh urusan ieu teh Asal kahayang abdi kacuponan, itu ieu ge pasti ku abdi dipasikeun ka akang. ulah ngomong gitu atuh kurang mah ngabantuan jelema lagi ikhlas nya saya mah teu miharep ikhlas gitu Sanajan akang teu miharep oge, abdi mah terang carana ngahaturkeun nuhun. Ieu abdi masihan gelang butut kanggo akang. nya ieu teh gelang jeung abdi Nuhun, pedo maneh ridho, ikhlas. nyantos atuh ku akang katar nya Tuluy abdi kumaha Kang? enak botol teh Nyanda? sok coba mana botolna Iya Kang. buka tutupna nah
sok ayeuna eta cai dibawa ka imah setengah diinum ku maneh setengah deui hijikeun jeung cai sumut dipake mandi ku maneh tiap poe nya. Ya siap Kang, atur nuhun. Nya sami-sami ayeuna giliran maneh. Ieu teh anjing. Bro, naon deui ku maneh? Saya teh tantara baris tukang tantara nu ditempatkeun di gudang ka Maman. Ingat sih. Tantaran bagi kehakaran kan. Mending teh nyareupkeun kehakaran kan daripada nyareupkeun musuh. Leres pisan Kang. Mangkana saya can siap kudu dibedil ku musuh. Kusabab anak saya teh 8. Mangkana saya datang ke Akang. Arek naon datang ka urang? Hoyong di pasian ilmu. Ilmu naon sia? Ilmu kebal. Kumaha? Ilmu kebal. Ilmu kabal. Lawak ari sia tantara. Ai. Tong jadi tantara atuh ari sieun mah. Dengekeun. Jelema mah awan nu kabal. Awan nu teu nerak bener ku batur. Mangkana atuh ari sia teh boga kayang teu bener. Nyari tetiasa Akang masihan ilmu kebal mah nya saya hoyong kepindahan saya teh tertulus terjadi Kang. Oh, jadi mana teh angger hayang ditempatkeun di tempat kamari, di tempat kehakanan. Mohon Kang, masak lah saya malah daripada kudu diberi aku musuh. Siapa tantara teh aneh. Ya, dengekeun nya hiji deui ieu mah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tah dengekeun artina. Sing saha-saha makhluk hirup eta kabeh bakal maut. Nya, tanamkeun tah kade. Geus dah, baheula mau botol teu? Nyanda Kang. Sok mana? Oh. Lupa bismillah. Segala botol letik dibawa bisa. Iya Kang, aya sakedik. Ih, naon deui ieu? Kangge Akang, ikhlas abdi mah. Sama ah. Kang abdi sakali deui bade naros. Ari ieu teh cai teh kanggo abdi hungkul apa sarung-sarung abdi hungkul ieu teh? Aris maneh. Ye, anu sieun dicerete pan maneh. Ya jeung maneh sorangan, beakeun ke sorangan. Apa jeung botol-botol yang sudah dikeremus ieu? Si eta kalawak. Emang maneh kudu lumbing. Mending kali kudu balik-balik. Aduh, saing mah rupa-rupa wae nu hiji tantara. Ye nanti. Ah, bro. Mana? Assalamualaikum. Sampurasun. Sampes. Aduh, kalakuan. Alhamdulillah atas beres nya. Alhamdulillah, Kang. Beres. Aji. Insyaallah lah, sering doakeun ya namanya. Lancar. Ini kan saya dan ayo menanya. Mangga ti payun, Kang. Payun. Assalamualaikum, sampurasun. Waalaikumsalam, Rampes. Aduh. Go. Kan? Kan? Sayang kan? Betul. Hampir si aing poho. Masuk. Poho aing. Masak di bijanya. Cancuk tangan nih. Saya ceknya. Sok, enak. Buka tujuan lalu anjing datang ke di tempat. Bisa nyelesai banyak. Iya kan itu tiga persoalan agung gitu ada abot persoalan teh.